masa abdi sieularang mah ti kelas 10 IPA 3. Abdi bade ngadongengkeun Geuyeuk dina tonggongna aya tapak mincak mending. Kapinteranana sakadang peucang jadi raja. Di leuweung ganggong simal gonggong. Jeung di tegal mulukat sampalan banteng, mending, kuda, uncal, jeung licin. Dina hiji poe, peucang leutik anak raja ulin di sisi tegal, mulungan buah malaka asa kabukina. Keur ngeunah-ngeunah hapanan buah malaka dinu ieuh, handapeun tangkal memungkeui buahna. Aya bereng teh ibarat sato-sato ti tegal lulumpatan, banteng sapi jeung padena, kuda jeung belona, mending jeung enengna, uncal jeung kopongna kaburu-buru kaleuweung ting caremes. Sabab aya pikasieun nyaeta papatong hiberan luhureun tegal. Sato-sato lulumpatan, awahin sieun balama beunenggo nincapkeun. Leye bae mending pelen gede nincap anak raja peucang. Nu keur kumanehna depa manekan buah malaka asak tea. Anak peucang ngadenget nyerieun ngetak luas sakur aya sarta tuluy bapana bejaan. Raja peucang bapana karunyahan ka anak tuluy marentah supaya mending ditewak dibawa ka pangadilan. Raja peucang teu suka ka hakim menta supaya sumunding dihukum bongana balama. Hakimna singa, panghulungna banteng, jaksana kuda, rerenganan. Mah rupa-rupa sato sejen. Sayana sato kabeh aya dina sidang pangadilan. Cek singa, naon sababna maneh mending lumpat teh nyelakakeun anak raja? Cek mending kula lumpat teh lantaran sieun ku papatong. Sabab hiberan bae di luhureun tegal. Tempat kula nyatuan, awas-awas arek nyamber kuda, kula sieun dibawa ka luhur. Cek singa, kunaon maneh papatong make arek nyamber mending? Cek papatong, kula mah ngalayang sotek arek nyamber mending, tapi migel ngeunah ditambeuhan ku balentug. Kang intung dina balungka. Cek singa, naha maneh balentug make nambeuhan papatong? Cek balentug, nah da kula mah lain nambeuhan papatong tapi nambeuhan keong jeung tenggek ka mana mending teh mamawa imah bae. Cek singa, naha maneh keong jeung tenggek mamawa bae imah? Mata bae ditambuhan belentug. Cek keong jeung tenggek dibawa sotek imah lain hayang ditambuhan belentug, tapi sieun kasebut cika-cika mamawa bae obora. Seuneuna ucap acos matak hariwang batur. Kumaha mun imah kula kahuluan? Cek singa, naha maneh cika-cika mamawa bae obor? Matak bae ngahariwangkeun batur teu geuning. Keong jeung tenggek mamawa bae imah ka mana mending teh da sieun karelam ku obor maneh. Cek cika-cika, da kula mamawa obor sotek, lain dek ngadurukan imah batur, tapi sieun diporos kana liang keuyeuk sapaparan gaongan. Liang keuyeuk bae. Mun kula diporos teh saha nu barisa mulungan? Cek singa, naha keuyeuk maneh gagabah teuing nyieun liang teh neakeun picakeun batur? Heuk bae cika-cika kapaksa mamawa obor ari injit-injitan teh sabab sieun diporos. Cek keuyeuk, nyieun liang-liang sotek kula mah sieun ulang sieun kacolok pohon. Da kumisna hararang sukeun hararang boas. Cek singa, naha hurang maneh teh kumatak rungkangan batur? Tuh keuyeuk oge rungkangan kumis maneh, mana nyumput nyieun liang. Cek urang, kumis-kumis kula dibawa ku kula. Sakadang keuyeuk bae eta mah salah-salangan make borangan. Tah atuh. Cek singa,